kudu gawe bareng bebarengan urang-urang Sunda saeutik-eutikna meureun deukeut ka Jawa Tengah. Deukeut pang pidatokeun ku EY tukang Acung tadi ngawakilan parantos di bahasa Sunda atuh ayeuna ku EY manawi ka urang Jawa Tengah sakedik-sakedik kahartos. Kata kabina punten kasadayana nu aya sami hadir. Ana bengi ieu teh abdi teh di Purwokerto. No di Purwokerto lah. Oh, padahal di Purwokerto bengi ieu teh. Ai mangke ka ditu. Kahiji nikah kadua teh boga ongkos. Ayo di dieu bae ame puguh. Ye pang sasadukeun ku bahasa Jawa urang perlu bisa bahasa Jawa sing urang sebagai urang Bisa ini Sunda sing bahasa Jawa. enggak. Coba yan. Urang mah tadina urang gara-gara bisa Jawa teh kari-kari urang rek kawin urang Jawa Tengah tadina bareto teh pangna teh tulus sing nyaho maneh pan urang Jawa Tengah mah Jawana toto itu nu rek dikawin ku urang mah toto teh bisa Sunda tiap ditanya men bae tanya men bae urang teh mikir urang kira makena atuh Make naon? make pamajikan maksudnya Ari kitu. itu sok dipake di apa men bae Sok ye jadi umar ditanya eta pang sasadukeun ngawakilan Kang Acung saeutiknya. nggih monggo Tuh geuning bisa kula nuwun bisaeun. pamirsa sedaya kula jenengan Pak Eye mereka sugeng galuh para kanca-kanca sedaya kabeh sing ana ning Banjar kolot ye cok eta maneh ngerti henteu nanti ai bahasa kudunya ho henteu urang bahasa Jogja bahasa mana kudunya ho bahasa Jawa ente ngerti nu dia henteu hayang diterangkeun ku urang nya cek Eye bieu cek nu hajat sabaraha hiji jalma hiburane anak seni Sunda kalau wong Jawi tapi ming kelandep seni Sunda arep ndane tenagane calung kalau hiburane anak sing jaipongan sing rupa-rupa nggih eta ngarti maneh udah Gusti aku otak bodok-bodok iruk teh sing gaul atuh ngomong nu dia eta teu ngarti henteu kasmarna udud aja matur nuwun kasembah punten kula sing wong papat ditambah welu nayaga sing kabeh pada hiburane wis pada mangan kabeh nggih. Eta ngarti maneh? Henteu. Lah pisan nu ngarti iki gen. Teu hati nu dieu ngomong si aya dieu. Henteu. Tos aremam. Cek nu hajat. Ada. Ayo puing. Panjenengan karo kanca-kancaku nang kene arep ngibur sing sampai jam 12 wingi wis langsung bubar. Eta ngerti? Henteu. Gusti, la ilaha illallah, cek panganten udud mah engke. Kayak urang ieu naon hubunganna jeung udud. Urang mah teu nguruskeun udud. Iya, itu sana nguruskan udut. Ayo orang ngomong kiri terjemahkan karena udut. Ya, ucap ari wingi malah nu udut. Pas orang pada kan ngerti. Pancinya kan ngertian. Kamu udah bedakan atuh. Bedakan. Masya Allah itu bilur kan salah. Aduh. Nu aja bete sing namanya rek ribut. Ngajo atuh ka urang. Kapan mana kita ngerti cekan urang dijelaskan nanti. Entah, kayak orang udah balik deh atuh. Kawanan orang balik ke Jakarta, aja orang mah kena bisa baik di pohon. Hati nanti eta. Nyata, Kang Acuma bade bahasa Cina, ngan biasain Kang Ucang terjemah. Si Ucang jadi juri mana? Bahasa ulatin juri kamu belis lah. Ayo juri, juri. Mana itu kayak? Nu bisa. Bisa bahasa masih iya. Kam siang. Terima kasih. Awas yang mau aya rokok. Kahati, mah bener. Sok taroskeun ka alumni anu ti Cina. Ngaran maneh Bauliang. Maneh Liang Hong. Anu sok ngalacoran ieu kocok atuh. Boleh ka urang bau tai nya. Tai mau tai. Mas
Atuh tukang rebab si Oyo mau hitut. Cina mau bawa marantut Cina mau tut Ya kita bahasa Cina mah nu tungtung nangahiang. Kucing. Cina Kucing tungtung seng. Cina Liang heng sukro. lain Ada Cina mau juga. berarti Kayak kecap tai. berarti ucap tadi terjemahan ke hade jeung sieu teh awal tuh contoh aing mah di Cina kan sia Terima kasih. kadangnya kemana ya Muhammad mengenai rokokan gua ini. kan sia Makasih. wajib tuh wajib romo Selamat malam buat semua rekan-rekan yang ada di sini. wok aing nonton di wok Selamat mengikuti ya. Saya di sini ada bahasa wokak-wokok nih. Wokak-wokok. aing wak wokok teh panganten istri panganten pamket Oh, kan sia pengantin Terima kasih. Iya. istri, pengantin istri na. Kan wok, maaf. Udah ini ayah wok-wokok. kan sia Terima kasih. wok aing nonton jero Selamat malam, selamat berjumpa beda jeung tadi wok aing tuh dengan hiburan pada malam hari ini. kok Hah? Sama nak kan kurang esok reman balanja di Ciamis di Banjar kan pernah ya Cina nyebut kok. ari kok teh panganten nuju milarian rokok heula eta artina Oh wah nyambung. Urang kamari balanja di Banjar di pasar. Cete kok sabaraha eta acuk saya pisan. Satingtung. trai setinggi kesana Lain satingtung seceng. Oh seban. oh coba Goban. nu boba Ieu ceceng, ieu seban, ieu goban. Urang teh sebutan balanya teh goblok. urang teh ngauleum sabaraha ceuk ari ceceng, ceban, goban. Dan teh kok urang teh daerah ieu teh ya. Geus satingtung. ai satinggi Goreng Cina teh ngahulang teh bingung. Udah apa ya? Cenah mang sabaraha satingtung? Eta goban sabaraha 50 juh 5 cik. jadi kamu mungal kurang toko Ngirakeun lah. ngirakeun Urang mah kos si asup ke pasar Banjar. oh kadinya Hah? nu kan sampai nang dina Di mana nunjuk ke pasar Banjar di mana di? dinya Peti di mana kan? ai mama ini di mana Di situ di Banjar, besok ke pasar Banjar kalagok jeung si Oli. oh si Nah, mana si Oli? oh si oli anu sok gandeng di Nu anu leumpang nak kitu. ini apa mana si oli Apa? Dah dulu. Dulu risaha. Bane. siap nah hina Dibere duit kurang teh 50.000. oh gede Jak we si Oli teh jajak rohu hoeon asirah. cek si oli oh aya di merek Aya di numere. oh Urang kalah ngacrit lumpat. Apa wa urangnya kitu? oh Tadinya kita kayak gitu kacau. Kemana teh jawab kucing si Oli teh cuman jajak karohu kan kasih cek mana teh urang jadi karugian. guys orang ngecek kena hiburan Hiburan. untuk pegelaran sanes kanting aya pegelaran masalah nanya Laras. Ka urang mah hiburan kita ingat sok keur balap kuda baheula. oh pernah jadi joki Si Tarsun teh nyaho. ulah nyebut karsung ari kabudak unigama atau ente ada mahasiswa kieu kieu Urang nyaho Karsum teh sebab mana cek si Karyo. aduh sama Bapak Hui Bapak Aing tos kukus disebut Uni Balaga, Unigal, urang di Universitas de Balaga, di mana mana di UGD. ini mana dekat si Tanun udah dari dinya udah dari rumah sakit universitas mana Goreng dodongnya. oh tuh batu mah boga julukan Nah, urang teh ambil ti umpat. Universitas Pajajaran Bandung Ribet lain. oh wah deui unpad mah lewat di Bandung teruskeun Lain urang mah ti umpat. unpad mana Di imah we kitu umpat impat. Lain Bandung baru Julukan saya ngepan saja urang teh. banget ki wah iki ya Oh, perguruan. iki Bandung Lain iki piye?
Urang mah sekolah mah alhamdulillah kolot keur beneran kerjaya. Bari boga modal kolot teh. Yang otak keur lancar. Maksudnya urang rek nyokot S3 tadi nama. Berarti otak kuat mana Ya, S1 lancar alhamdulillah. Waktu mah menang beasiswa, urang menang beas raskin. Tuluy langsung S2 selamat. Tarek nyokot S2 katil. Pupus. Hari plastik na wungkul. Nah, ya belajar pakai plastik. Di universitasnya pepes kaca nah atau Plastiknya kences. plastik naon Plastik es. es naon atuh Es jus. Oh, dagang siapa? ban es gosro Ya hari jabatan mah urang ge titel mah boga. naon MSC MSC. MSC MSC Master Calung. jual batin di bawah ngomong mantap sedok ya makin mah Oke sih. Perlu apa? Kasmian tradisional Calung Jawa Barat. benar Calung, CALUNG. Ai cerita cek mana? salu Bagus bu, tong bisa ceritakan bener. Cek mana? colok Akna awi bagus. L Lumayan. Una kuban enak ngalamun beres. colok Jadi colok awi lumayan ubar. lain gitu bahasa calon Cek mana? Calu. Hari cekna colok salu Akna awewe Jalan dari bulan Balior. Cekna cekna colok Akna awewe Elna lolok Una urut Engna ah kok maneh bang nama hektar urut naon? kan Urut naon? urut ngaramet asuh Karena hidup pertanian. Cek aya cekna Cekna. Calu. calung Calung. Cekna Calung. Akna Calung. Elna Calung. Una Calung. waras kene sih ya teman tak puyeng eta mah salu di colok naoge urang mah kasuk baheula kerja di joki jadi gigi. urang ngandenge hiburanna salung urang harita balap kuda teh di Tasik kasuk Saingan jeung di mana wae. wah Australia aya datang. kan Di Australia datang. Australia datang Datang. urang nyaksian Sageusi ieu nu kuda urang capena ngarit moal poe. ya urang mah sorangan ku urang Urang teu ngarit di Tidak atuh. Eta mah teu bisa dibawa badan. Australia hadir Indonesia, Indonesia hadir Jerman, Jerman hadir Tarutung, tarutung kan nah ya tarutung nih kasih Film Kanada. hadir Tapi mana gede wawan ya? urang gede wawanan Halus. urang meuli kuda kuningan apa naik kuda kuningan menyaletik tapi lompatna wah edan we lah Mecut. wah geus gila atuh Oh, beli kurang di kuningan bagus. waduh kan urang tah harita bahasa kuningan meuli tahu Hah. tahu kuningan geus teu beunang dijaga Wah, mau sarua wae tina. Tinggalnya tina kacang goreng we, keuretan we. bolo-bolo urang itu untuk makanya ting burilek Tahu kuningan. oh tahu kuningan Kapan tina kacang digiling? betlay kacang kacang kadung tahu kuningan terak-terak sote dielas Kain hubungan tukang ngelas. kapan tahu kuningan Dari lain tina tahu. betlay Uyuhan atuh. Termurah ge huntu. ajaran kumana teu percaya mah kuat-kuatan Siapa ngani urusan tanaga? di mana mana Di Ciamis. Palingan ada si Kardi kamari. Di mana kamar tuan rongsok? Kekuningan. Yang naon yang rongsok. Baik nih mana itu bebenangan. Teu kaduga. Nih, Rek mawa kuningan atuh. Salempun. nah gitu. Lain contohnya di ngobrol ke punten bu, nu bener. kurang milu Mana setar yang udah? milu setar kasum Oh di pedok. oh milu setar milu cek orang teh pasti orang menang Ya, lamun motor terus mah mulai rek di start itu ku bendera.
Brek. Ai kuda mah ku bedil. Bedil. Kalau Kae starter nu pak teng starter. Eta mah starter. Oh, kan. Ya aing Ya. sok. Onai. Ulah nginguk ka bolohoan nginguk make. Hayam, sama di boloho teh mah. Boloho diingu wae meunang. Sama hari let nafsu. Kitu Yo, kuda sia. urang geus setar kasun. Hmm. Geus diuk dina kuda. Anu gigireun Australia. Wah, ngajajan. Anjir, Bang. Begitu bedil dijederkeun. Cis, bedil. Oh. Nah, eta kuda urang kasun anu biasa nyebret da ungklep. Entah teh. Nah, Batutut. Batu geus nyebret kabeh. Ai kemana? Nu urang ungklep. Urang teh teh kuda teh gering atawa atuh tinggalan ku batur. Lain tinggalan deui pangpandeurina. Urang langsung dibetot deui lesna. Balik kanan sup ka pedok. Oh. Nyawa mana pedok? Entah. Ya pedok. Ya anu eta mah leun sa. Karedok. Si eta mah. Pedok tempat kuda. Karedok itu mah. Ay. Siapa mani riun. Bawa ke pedok. Asup ka pedok. Ngageroan dak leutik ceng dek ka dieu. Sah, mana nyampur. Cenah aya naon, Pak? Panglikeun balsam keluar sakedeung. Ay hubungan jeung pas. Basem Lapan ilmu eta mah kadung. Oh. Berek urang duitna. isi gering badan. Yang 10.000 budak teh sak. Ieu Pak cenah balsam. Sok ceng teh buka. Buka ku budak terus. Geus dibuka kitu terewak ku urang langsung lewat. Flow. Kana leungeun digeseng. Aya tengah budak eye. Bal birik teh. Tak anu kieu mah loncor. Budak geus ngabudak kitu. Ban urang kana taun kuda. Nah, Kana hafal. Ning aya jiga hafal di handap. Hafal kuda digelangkeun kitu eta kuda da geus meureun geus karasa panas. Geus punyuk-nyuk da bujur teh. Jeung teh awas ya. Batu geus jauh. Wah, batu mah geus ngabret. Dua kali gelang deui ubarkeun deui geus punyuk-nyuk kadung beuki luhur. Beuki panas bae. Hilang pas. Eta pikeun kuda. Nah, eta geus kitu kadung. Oh. Kuda syak. Kuda ngacir urang tinggal. Ceklak atuh ceklak. Kalau kuda mana? Ngacek laku mah ada kuda mah geus nyebret. Ai mana tinggalin? Tinggalin urang mah kadu. Da eta urang. Ceng teh aya kena eta balsam aya tak kadeuhan. Awu urang. Soel deui. Awas. Retakeun ku urang. Terus leungeun ge asa geus panas ieu. Digelang kitu. Apas teh sia kuda. Kuda lamun teh diudag ieu kuda bahaya. Kuda 50 juta atuh. ya. Geus ubaran kieu leungeun lokot bar kan urang. Kana titit dede. Da eta urang kawas kuda deui kasun. Bujur teh geus punyuk teh gini. Kuda geus jauh. Wah, kuda mah geus teh katempo kasun. Bar 2 kali geus punyuk ka. Sakali deui ubar urang punyuk kieu. Da eta urang sabret. Kuda. Lain kuda anu neangan balong ripuh. Lus ka balong atuh urang. Ai kuda. Kuda mah mangsa bodoh teuing kasun. Ek nahan ka balong dia. Ek nahan ka balong. Kapan kuda? Ai pak balong heula. Kapan kuda na di balong beureun? Nah, di balong urang ribu panas. Kurang inget kamari teh jalan ka Gus. Pengalaman heula. Kapan pemetikan urang ada kumilu hari? Agar mirean. Cek urang teh kamari kang ku resepna kitu. Batu Pak. Bikin ku urang teh. Resep eta. Resepna eta meureun kitu sarua minum budak. Itu digelang eta mah henteu. Untuk kumanehana Da atuh langsung bedenya teh cenah baleun urang sa neangan eta minum kudu. budak. Sebret teh eueuh di tempat teh di pasar Nah, ke pasar. di tukang hihit. Kenaon? Wah, asna geblekna heueuh. Eta diajak ku urang ka balong deui pamajikan si Eye. Di kumah ku urang. Naon? Naonan di kumah. Ai. Bisa ketimuruan, di lain ketimuruan. Berapa pajikan si Eye ieu? Di karep lain. Guys, hiburan waktu 100 wengi 100.1 jam 11 ini untuk jam berapa? Lagi jam genep.
bebas hiburan mereka calung iya mah urang mah pokona mah hajat di si bapak ieu urang geus boga cita-cita nya urang mah rek nepi ka jam 3 bagus semangat yang